nu kalimat ini ka Mekah tanu kagendep mah balik deui nah pikir kusian rek aja daog di ditu imah teu boga perusahaan teu boga dulur teu boga mending balik deui ka dieu kagendep nama tapi heuh nya wah aya bahan pindah agama yai dah mau nyalahkeun si lain kana masih ieu ya. Da calling saya teh sok deng-deng teh daek sih. Apan ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010. Hargaan aing teh. Da lanceuk hilang bara dihargakeun. Bapak Kepala RRI Bandung teh ieu teh ngahaja ngayakeun hiburan ge di luar terbuka pan biasana aing ngajo ke RRI memayar aing mah henteu bebas Kepala RRI ngajen sia kana senina ari silih sorangan Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah Ketua Pepadi Jawa Barat Pacacak Pesuara pikir ku si lain can para pendukung sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh can padadang leser Bandung teh deuleu kota seni dan budaya. Betul. Tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana. Ulah hayang geuna sorangan. Hayang geuna sorangan sia teh teu ngajen pisan. Di kolingan teh tukang guru anang teh dikicepan teh Sidik di dieu teh padadang Nasir tuh calon bupati Bandung teh dukung guruna can pada di Rukada Deni Rukada pada ini padadang Supriyatna kabeh sarumping ka dieu aya wartosna badai ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun lamaran anu anyar nya cas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah kadon dirorocet deui sia teh kadon dirorocet deui di Cianjur pamargian eukeur mah 2008 teh rocet deui are ieu kunadengean rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadang buaya we olohok nempo ai lodok kana rabu kalanya caritana ngangin jaipongan ai ku kitu teh mana can bencana alam grepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana bener tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah aya kitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari negara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak bener
sabab pangeran mau pati-pati nurunkeun hiji ajab kaitan negara lamun baraleng hirupna lamun ari ah kacil teuing tamakan barokah teh nu mata kurang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning rusak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawat tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesana kaituna sia teh ngomong teh kemana karep pokal teh untung hareup teh geus anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tah eta ibu barengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun pada laur loba wong kalingong pamimpin pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu heuh nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajun demo geuningan diburuhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tamang aya nya palsu tamang pek dek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur mah lain ngenek-ngenek pager nepi ka hancur ulah ngarusak sabab naon ayat pangeran mere beja di Rasul ongko yen Allah tersepen ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi tuh gini teuing eta lamun gejuk mah anak baca lampak beleduk kan ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat katimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku aka ta ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade gitu ulah dirorocen amal nu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama rendah hah tinggali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceung papisah ka mana we karep teuing sewang-sewangan naon maksudna sih teh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh pada yagan teh hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake tina politik kana naya dampola nah sia teh tina politik kana yaga dampola apan sagala rupa ge tinu leutik heula kejadian nanti ulahnya pirahkeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ning ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi biar budi balalager di ngadak-ngadak berehan erehan heeh
baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun oh Tapi kan dibudayakeun gitu. naon Untung eta ting sia. Lalawara ting sia ngomong teh. Ante lalawara. Nu lalawara mah kalong hes nang gantung. benar Hayang ditewak sia mah meupeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha mun aya nu maehan. Tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si lain oge bakal modar aing mah. Tah, meni malik-malikeun sia teh. Aing kan dulu bener mah teu sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung kelehnya. Ulah semuhun dawuh hirup mah. Bener. Teh maungkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain semuhun dawuh. Mangga weh ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Teh ka mana karep. Haling sia kowe. Haling. Nah, eta si goblok ka mana we, kadang ngomong. Oh. Iya. Jeung sunat salawan. No, kowek teh bangkong bancet kowek gitu. Ning disadak koek koek. koe Atawa berwek. Sia juga bancet teh heuh aka. Aduh ampun aing. Beureum. Sing sauyunan gerasa. sing sabeungketan Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lembur, cing ati-ati ayeuna aya teroris-teroris kitu geuning. Hah? Lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur. Sok kedatangan wae saya mah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu wajib. Aya nu wajib. Nya apa teroris? Apa? Teuning nu rek newak teroris ah. Disada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lain eta mah polisi ngaliwat. kontroli Amulan da dicet. Apa teh teroris? Apa? Naon? Wayah kieu Gresik. Indit ka Lembang. Wayah kieu teh teroris di ditu teh. Tariris atuh nu kitu mah. Alah. Ai tariris mah geunah laguna, umpama cicing gurileung dah. Naon? Cecep deudeuh. Daun hiris atuh teh mah. Jauh-jauh. Pek pikir. Turis mah andop diselapkeun dina tonggong keris. beki jauh Kamana karep we. Keris man. beki jauh Ai keris mah norok-nok beungeut teh. Kuris teh mah. Ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung. Syukur lain kuris. Jauh, jauh. biasa beki jauh Oh, jauh-jauh. Ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna. saya tahu Tereureus carekeun teh. beki kau mau Alah. Alah, ampun. mere mandi mere jauh lintang Naon teh teh? naon kan Dihujaneun sia teh teh. Panenna teh Natal.
kamari teh Kamari teh. ngaguruh kitunya banjir teh Teh ngemun sore roti. Sorana naon peka keungeun atuh. Air bah saya. Sore roti. di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem 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 nah tete segala ngarti Singgah bet bala lager jurik di dieu hei Woi, naon teh teh? ya cenah oge daguan euy saha Ada bos si Pak. saha Sore tukang kredit. nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun eueuh wibawaan belegu Bos si Pak. Jauh kana artis. dengekeun saha hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing udah kaget euy gimana adio itu tah wibawa ngaranna Dibawaan teh. Kusora we Bu. Naon? naon teh tadi sada tong cekcok ulah kaget ya hadiah lah tuh Leret. Urang mah. Rek tiup teh leret. Biar biji akal. boa-boa cing parulingkak bulu-bulu aya naon po lah aya naon cawe sagan mah di dinya we antosan dia Yang urusan akang ya mah. sing harapan ku abdi lah aya naon-naon mah bilih aya siku si bulu-bulu gelagak kencana maung Ya, ngomong maung naon maung di mana cing maung Bandung keokan wae ah Acan keok sote kenapa kan babak pertama da panjang kene atuh banyak kene. ieu mah da jelema teh yang meunang terus heuh ke 5 tahun deui ge juara Beres. eta mah leuwih nyeri teh euy As ulah kaget manusia yuk aya cikur sagede kieu Oh, mau teu ka akang ya mah. itu nu tukang laja mun sagede kitu wilujeng tepang jahe bangsat ambak beureun Ambak eka batur bisa. kamana Gusti teh jelema teh eta harapan kunyu Dekat sirieun urang. goblok muni naker kitu goreng patut teh sia
Pak. Lain merukan marina kaset. Hasan aing teh Pak Mulin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Dade malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam? Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtung nate kurang. Ulah motoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol masih bareng beung ge lompatan geuning teh. Bener si Islam. Ya heueuh tuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabaraha hiji. Yang meureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama bisi beda. Sarua. Si lain sabaraha hiji? 5 teuing. Bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Dah nguji kai nguji sia-sia. Hiji syahadat. Bener. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalanan. Ai munggah haji teh mun kawasa di jalanan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah. Tanggeus nepi di itu tawaf sa'i jumroh wukuf gitu. Oh, eta nu kalimat teh. Geus maneh itu acan. Oh, kalimat. Saha teh eta teh baru keur budak teh kurang cocoan. Kurang perhatian ti kolotna teh. Lain macet. Supaya nyalingkir teh. Tah itu ngeunaan bag-bagan agama. Ci eling mana hilupnya? Baik acara pagi disebut si eling. Ulah ngulik we kagorengan hilup teh nya. Cikan apa urat leungeun cikan? Tah, kade tah urat leungeun kitu teh. Nah, sok ceceremed. Rebok maneh medahnya. Kumaha? Nah, atuh wajar salah saeuting mah. Kuduna mah rebok maneh teh sabenerna mah. Oh jadi bunga haji nya nu kalimat teh indit ka Mekah. Kadewek mah da genep. Wah. Agama sesat. Kafir. Agama sesat. Digodok sia di neraka jahanam. Bangsat. Bid'ah. Ulu nafsi dari katul maut. Sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba eureun. Ulah ngaheureukeun agama. Maka teh kiamat.
Larawara teh sia kedeung deui 2012 nya teh kiamat. Cek saha cek film. Eta sia wawanianan rukun Islam aya genep. Naon argumentasina? Nu bieu. Naon? Nu kalimat teh ini ka Mekah, heuh, tanu ka genep mah balik deui. Nah, pikir ku sia ngarek kajedog di ditu. Imah teu boga, perusahaan teu boga, dulur teu boga, mending balik deui ka dieu ka genepna mah. Tapi heuh nya. Wah, aya bahan pindah agama ya ini. Alah. Jadi manehna teh nu leupuh Yuni. Ente istiqomah. Ada luak atas. Luak leong bener, tapi dipikir-pikir mah dan naon kajedog di ditu geus. Usaha bener genep euy, bener euy. Ari eta nu tukang 7. Nah 7. Narek lempang kitu teh. Ka7 nama numpak kapal. Beuki kahar di tauhid. Aduh, ampun. Beuki jelas. Ayeuna pangihna di tauhid teh. Goblok. Eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis. Loba servis teh eta. Oh. Watir lamun kieu carana. Jadi dina agama teh nganu kudu turut munding-munding teh pan dibawa ku garong dengi cilik we. Dituntun ku budak hits. Tah ninggang kanu kieu ieu. Ninggang kanu leumpeuh Yuni kieu. Babari teh dikawinkeunana teh. Babari. Iya. Kepangaruhan Komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrin teh. Jara sok nu kitu mah wani ngabom. Gampang dimotivasi teh. Geus kan bae atuh. Jeung saha maneh ini? Seur kulan. Syukur bagja kumbayangan. Mana dudungan maneh? Kan kaula ieu geura aya nu naroskeun. Orang bagus siapa namamu hei? Orang bagus nana. Waduh anjir. Kasep jelema ieu. Kasepnya juga abdi jauh aja. Jauh.